Teh, abi bade naros. Nya. Ari pangambung teh nu saha? Nu atuh. Ih, teu kuat yeuh. Hararate. Le. Aya naron nih? Iya euy, apa gua urang ya euy. Jeung urang cenah mah teh elehan wae mainnya. Hayang 2 lawan 1 di dinya. Da itu. Dae katuron hayu teh na ayeuna don. Geus teu kuat teh. Heuh ayeuna sisa isukan ayo. Nya ayo tuh. Buru atuh. Kalem. Kamana cenah nu ngajak main teh nila-lila kalah ararateul we geus teu kuat hayang main. Jara rengkel gara rambut ari kitu makan lamun main kuduaan jreng. Heuh lila ngadi tutungguan teh. Ai teh tadinya nih geus teu kuat yeuh. Hararateul. Ayo. Siap datang duaan sok wani diadu jeung aing pokona mah kudu kuat ulah elehan. Ya aing geus mempersiapkan diri ya. Siapa mulai hajar urang di kocok. Sok buru lah teu kuat sok buru. Numpang heulana, numpang bisana, numpang jagona lawan ye. Nuk Mang Bule lah, mending Mang Bule lah. Urang wae teh. Sok kudu. Sok atuh geura kocok atuh esme kocok kencang ya. Eta kocok kencing bener geras. Yang aneh itu. Sok kocok kencing halus. Urang tak kocok. Tah, main bakal kocok urang halus. Halus. Sok. Wae panu karasa. Istirahat. Dijedudan. Ya syukur. Aduh, leun ieu mah. Aduh, keserok kieu Pak Gusti. Hampura. Hampura naon, Pak? Hampura. Bisa loba salah ka mama. Sok ngabohongan wae ka mama. Sok loba salah ka mama taralila sok sakedeung wae. Hampura mama. Sok loba salah. Nya, Pak, di hampura. Duh, cing sabar. Aduh. Sok cing sabar. Mana wae atuh anu nyeri teh sok mana anu nyeri sok ngomong. Sok mana wae anu nyeri teh. Ayo nyeri teh sirah. Ampura atuh sok loba salah. Sok ieu kawin siri wae jeung pembantu arurang anu ena balik kampung. Terus tatangga eta dikawin siri ku Ampura. Nya, di hampura ku mama. Apa tuh si Santi mah? Si Santi babaturan mama tukang arisan. Nu sok ngilu arisan jeung mama. Naon kitu? Nya, eta oge sarua dikawin ku Nya uyos. Sok nu penting mah ayeuna ada mah we heula. Mama, apa tuh? Imah janda anu gigireun urang teh anu eta ge dikawin ku Mama. Nya apa? Ayeuna bapak cing tenang nya ngararasakeun racun nu geus disebar ku mama. Astagfirullah, mana mere racun ka urang? Kan bapak ngalentareh maot. Modal pan, dasar lalaki tukang salingkuh, tukang kawin, jeung babaturan aing, jeung babu aing jeung tatangga, dasar nurus tuyul. Terus bae ayeuna mah. Ieu teh racun tadi. Racun tadi, anjing aku aing di ibu.
tingali. Wow, meni bergerigi. Mantap, jika nate rada nancep gitu. Getek-getek, au. Nya tuh teh lamun bergerigi mah nancep. Oh, nancep. Nya tuh teh tuh tingali tuh. Mana masih nancep cuma bergerigi tuh tingali ke halus kan. Teh, abi bade naros. Nya, Ari pangambung teteh usaha. nu atuh. Lamun panon teteh usaha. Nu atuh. Ari itu teteh usaha. Nya nu atuh. Aduh teteh, jadi merinding kieu amat tuh. Ai bibir teteh usaha. Nu atuh. Kenging teh ngaraosan. Mangga atuh aa. Sayang, Aduh, aa, hampura Esme bisa ngajelaskeun aa. Aduh, hampura pisan aa, Esme bisa ngajelaskeun kabeh aku Esme ge dijelaskeun aa. Atuh ngambek atuh aa ih. Lain mana? Tapi dia sayang. hampura atuh bebek. Hampura, aduh. Hampura, aduh hampura. Kamu mah mengkhianati Eke. Eke teh sayang sama kamu, tapi kamunya bermain hati sama dia. Aku sayang sama kamu, sayang Eke.